ayeuna mah islah deh bapak ayeuna loba kurang napakah loba ayeuna kadang-kadang bapak rada balik di Jakarta 2 bulan sekali besi neng ngalawan ka bapak hampurannya nengnya atuh bapak ge rumasa nya loba kurang teh islah bang nya puji-puji kudu bapak hayang ngamayan tapi kumaha tuh maksud hati memeluk gunung apa daya gunungna jauh lah hese Mazmur. Siapa sih seorang suami yang tidak ingin membahagiakan anak dan istri? Gak ada. Tapi kumaha orang kampung sakitu. Benar pun. Nah, cek pamajikanmu soleh teh. Hampurannya, Bang. Kira-kira ya mah pamajikan. Halo. Kudu dong eta teh Pak, boga teh sare. Hampurannya apanya besi tadi neng ki nya besi nyentak ke bapak besi ieu naon gugurutu besi anu hampuran neng apanya atuh bapak ge nih awal kitu di museum ke Gusti tayin sulha islah saling mengisi makanya bahasana ya segat bina musyarakah pala dulsanya nya ayu solihah menang ayasluha silih islahkeun pala junaha alaihima kasaliki pamajikan eta islah teu kuna naon bahkan kudu pala hadirin sadayana urang silih islahkeun urang loba naon loba doraka kanu jadi pamajikan loba doraka kanu jadi salaki ya Allahu Akbar ya hampuran nyaho bapak kurang wae merene bakar ada balik deh segala macam nya kitu besi neng ngalawan ka bapak galak segala macam hampuran insyaallah ya gitu ayu sia baina sulha bil kismi wan nafaqah bi antatruka syai'an talaban li baqai suhbati kalawan yen tamanana ninggalkeun kana eta kahayang eta awewe pala dursadana karena tetep nu penting mah arek kumaha ge bapak kurang mere napakah segala macem nu penting mah bapak jeung neng bae bapak apa akang puasa pernah nanggo nu penting mah ngahiji jeung neng bae neng mah pokona mah hayang sahirup samati nya bapak hirup bapak mati neng hirup Allahu Akbar tayeu para dosa kalau bapak minta libakai subati para dosanya pain rudiat lamun ridhoan gitu geus beres urang mah aya tuntutan tah pentingna dididik sama sahabat teh di dieu abi nyawan kuduna bejakeun ieu kemah ame sare ya ka pamajikan urang ngomong mi sebenarnya mah urang kudu dihampurakeun nya ame sare teh wis tadi aya kasalahan antar urang kieu kitu lebay hese kadang-kadang pala dur sadaya ya hepat kuring ngaji ukudu teh mah ngaji ukudu teh ngomongna kumaha coba we ngaromongna di dieu we lamun diajikeun ukudu teh kira-kira duh eta mah cenah kitab berat sabeula geblek ngade ukudu teh kitab berat sabeula cenah nyaritakeun awewe wae cenah ge ayeuna laki mah henteu pe apa Allahu Akbar kudu namanya tadi diterapkan wujudin yang marane anak tapi lamun diajak kitab na berat sabeula cenah pe apa Allahu Akbar ya tah pain rudiat jalika lamun ridho kumaha ayeuna lamun teu ridho lah pokona mah misalkan pan kepanya sebenarnya mah lain mah magaan memang aturan mainna pan
Jadi panjang dewe urusan ngaji. Kajian pan apa kate aya pasir-pasir. Untuk orang yang kaya itu 3 liter biasa ngumpul Pak. 3 liter nu beunghar mah. Mangdin 3 liter tah. Berarti ena lamun 10.000 30.000. Karena dengan ukuran jelema beunghar jeung dagingna teh per dirinya diatur dina takrib pada dorsana jeung dagingna teh saminggu sakali. Hayu nu beunghar mah kudu jeung daging mah eta kelasan beunghar tidak tinggal kurang dikira-kira lah. Jeung deungeunna kira-kira tarolah saharina misalkan 15.000. Tadi biasanya 3 liter. Misalkan ukuran 3 liter. Ya. Paladur saya. Oh salah 2 mun 2 liter. Nu beunghar 2 liter anu takrib ya. Berarti 20.000. Tarolah jang deungeun bisa ya kira-kira ya. Jang deungeun 10.000 berarti 30.000. Sampai tahu. Pamajikan hungkul wah. Anak can kahitung. Pamajikan hungkul Mang Tomi. Boga anak 7 setengah pamajikan atuh anak 7 ya 30 kan anak taruhan galutikan 15 kali genep tas sesana tau 7 15 kali 7 berapa? Halo 105.000 kan tambah 30 berarti 135 beunghar. Pan eta anak berenang Bang 7 juta. Berapa anak terima rapat? Urang ieu udah angkat manehna. Subhan. Tuluy para dursanena ya. Lamun ayeuna nu kelas menengah. Menengah mah biasa 1 liter setengah. Tinggal boga anak 7 perhitungkeun. Nya baraha bisa ge. Nu pangbalangsakan Mang Tobi eta pamajikan teh urang wajibna mere 1 liter. Samud bahasana samud teh kan 1 liter lebih samud karena jeung daging paladur sadayana aya nu balangsa mah eta 3 bulan sakali. Kudu mandi lain kan kita takrib ya palebah bab wanapa qatujul umuda ini kita didinya dibahas paladur saya di antarana urang kudu ngalapakan ka bapak kudu naon bapak enak urang kedeutikeun dan dilapakan ku bapak di mana-mana bapak geus rempo indung bapak eta wajib ka anak menta kitu kuna naon bapak paling nurut boga anak misal rafi kabeh nya coba sia tuh nya jatah aing teu kuna naon boga anak mah nya lamun ayeuna urang geus 1000 apa ini kayak apa? Contoh anak lamun ayeuna anak. Tasi ato we kudu mugarang satu. Atuh keur ngaji keur naon? Bahwa atuh keluar bae. Tak kuduna urang ke sekolah bawahan kan mau jadi anak. Hei, wah. Pada aing ke sekolah urang perasaan bener teh. Padahal aya hak urang di dinya lamun urang teu mampu mah. Ya anaknya kadang-kadang tengarti ya bener tuh ya jasa kalau tasaroleh nungguan dibere we sekali mere goceng jangan sekali padahal ya Allah lamun ke sekolah kan teu kunaon urang pas anak naon keur tika urang teh ieu kudu paham agama teh di dieu deui loba nu teu paham kadang-kadang teu ngartieun geus jadi anak boga anak geus 1000 atuh geus we tara mere duit-duit ajan teu nu bapana toblok nu kitu mah nya jadi perhatikeun sebenarnya mah kalau tamun geus 1000 boga anak 7 eta nu 7 mantang naon digotong ku tujuan ayeuna unggah we urunan tong gede-gede lah 7.000 ewang kali 7 49.000 bapak mah geus teu kudu usaha ka masjid we sing rajin salat berjamaah ngaji Quran teu ngaji tak kami ku tujuan dijamin 50.000 sapoe. Oke kitu urusanna mah geus bapak mah ngaji we paling kalau melowok sih
Allahu Akbar. Ya. Dalilna terjadi kieu. Urang teh sebenarnya kudu nama kieu kana jadi pamajikan. Ya. Mi kemampuan bapak ayeuna nganapakahan kaumi per hari 50.000 jeung anak-anak tah borongan untul. 3 anakna 50.000. Saminggu misalkan 500.000. Ya. Sabulan berarti berapa? 2 juta. Nah, gitu. Kemudian orang aya kurang, aya kurang misalkan. Biasa 2 juta, didoan karena kekurangan orang. Iya, tadi teh buntengan usut, teh bebas, islah. Tidak ada jadi hutang hutang. Paham tuh Pak? Ya bebas dah. Ya maksudnya islah. Suyos kepada guna naon orang rumah tangga nu penting mah orang selalu romantis lah. Karena kurang saeutik mah. Taira kumaha ieu ya palakeun saya bahasana nya pain rudiat jadi kalamun ridho kan tos disebut kumaha lamun ayeuna ieu boga pamajikanana rada perhitungan ekonomina mantap sih eta nya wa illa sareng lamun teu ridho fa'ala zauji maka wajib kan jadi salaki ayuwa piaha aqwa kudu nekanan kana hakna. Boleh si pamajikan gitu perjanjian saminggu 500.000 sabulan 2 juta misalkan saminggu eta kurang 100 catet minggu pertama cepet kurang minggu kedua pegau minggu katilu pegau 300 400 minggu keempat 200 nah 600 menang setahun Pak boga hutang 6 juta jadi bisa bayar. Emang asuh pamajikan gitu teh. Hadena nu tingkat ka hiji nu tadi teh ya. Solehah emang luar biasa. Ya bayar urang. Tekanan. Oke dibayar tibang 6 juta. Kayak ngaguran dia heula Bapak. Buncana teh gua. Tah ieu ngaranna teu islah Pak, teu islah, teu sulha, teu kesinkronan. Wajib dah. Maka aya dina tarik tolak kan terjadi andai kata pamajikan suami saya tidak menapaki saya selama 2 bulan berturut-turut maka jatuh tolak saya satu cek si suami teh andai kata saya tidak menapkahi istri saya selama 2 bulan berturut-turut maka jatuh tolak saya 1 itu disebut tarik tolak. Matulah wakan nyebutkeun jatuh tolak kalau dulu saya tapi aturan main di negara itu kudu rapal heula. Rapat teh lain nasab lalawan lain JR tapi rapatnya bebek jaga ke KUA bahwa kami boga salaki dengan apakah harus 2 bulan berturut-turut baheula keur nikahna macan tarik tolak. Karena yang menjatuhkan tolak adalah KUA Paladur sadayana ya tah ieu makana lamun pamajikan ayeuna nuntut hayang dicukupan tadi dia letakna urang kudu berusaha semaksimal mungkin ngan lobana alhamdulillah Pak Mehmet pamajikan urang mah makanya terjadilah di urang mah geus bodo amat lah menang sabaraha berekeun bae aing mah peje-peje aing teu mah wae menang 1 juta geus pita ngan ulah Pak ulah diberikan kabeh ih pengalaman kuring ribu bisa subangan nama ye arek karo ge pul aing hese naon sebabna awewe mah kedeung tah awewe mah kos kitu we duit salaki duit pamajikan kos kitu eta ya jadi Mas Bur balik tiba ti ngabohong ge meunang ngabohongan pimasrahateun Mas Bur menang 1 juta nang berapa usaha 700 milah alhamdulillah sageger aya rezeki lah 700 berekeun 300 simpen cenah ngabohong pimasrahateun daripada diberikan kabeh piributeun pan meunang urang
ayeuna lamun ngabohong ge ayeuna lamun ngaislahkeun batur urang meunang ngabohong kan. Enak daripada ribut urang ke minta rokok hese piributeun. Bener teu? Tong kabeh kan guru megahan kitu cenah. Pengalaman. Lamun pidato aing mah senang 2 juta berapa berapa? 1,5 juta gope kantongan. Pan arek-arek hese lamun ayeuna asup ka ditu kabeh mah kudu laporan wae. Yang mereka masjid nya mi aya yang mereka semen ke masjid sudah kok wae kadang-kadang gitu lieu jadi urang politik hagira puas ya hese pulang mereka kabeh urang kan sok hayang sodako sok hayang mere fakir miskin sok hayang mere jelema hayang nulungan jelema lamun kali itu kabeh urang kudu laporan wae lieu si bengkok mah Pak si bengkok hadirna teu ngaraji teh nya. Allahu akbar. Nya, kitu tah. Kartos kan ya paladur sadayana. Ya. Tah, bahkan lamun teu urang teu mampu nganapakan, wajib urang mirahna. Wajib mirah. Tapi kumaha ye antara urang naon? Papira jeung ayeuna paladur saya islah cek Allah wasulhu khair lebih baik islah minta ampura urang lamun kurang bae teh kan jadi paman nih punten Bapak geus pokona mah beak karep beak anu ngusahakeun ayeuna hayang menang rezeki anu barokah tapi bebeunang anak mampu Bapak sakit kumaha tuh mi hampura Bapak islah heuh ngaranna ge jelema Pak geus diusahakeun ngaranna ge rezeki Allah nu ngatur can aya rezeki na meureunana kumi dihampura nya kitu umi mah ngadoakeun geus salat duha geus sareng kitu tah naon sebabna aya jelema mah rata-rata paladur sadayana kunaon ayeuna islah leuwih bagus talolobana paladur sadayana wa ukhdiratil anfusus suha jelema lobana mah kasipatan ku sifat korek embung ayeuna paladur sadayana nekanan kana kadang-kadang awewe kitu lalaki kitu disebutna embung kaciwit kulit ka bawah daging sifat jelema eta teh bener teh hayangna bisa nyiwit tapi embung ka ciwit sifat jelema rek awewe rek laki maka dia perlu adanya islah paham teh nya perlu adanya islah pa beres-beres sebab bagian salaki embung kaciwit komo lamun geus ayeuna salaki rada boga incereun deui sajen artina incereun deui sajen sok boga perasaan kieu sok boga perasaan kieu lah timbang awewe aing aneh ge mampu kitu kadang-kadang eta sehingga korek eta lalaki nya awewe kitu nya lah aing timbang lalaki model si eta beungeut ramijun yang deui aing eta sok jadi karuan maka kita itu harus selalu islah hebat ya Al-Quran luar biasa maka para hadirin sadayana cik Allah wa antusinu sarang yen tah bagus gawe bagus maraneh kabeh dina ngarejengan awewe wa tattaku sing hade maneh ulah berbuat naon berbuat lacut berbuat dosa anu jadi awewe memperkosa hakna naon sebabna fa innallaha kana bima ta'maluna khabira maka sesungguhnya Allah aya Allah kana naon-naon anu maneh migawe maha waspada luar biasa paladur sadayana jadi kira intina nya kudu silih hampuraan tina masing-masing kakurang ulah egois hayang hak urang ditekanan sementara urang tenekanan kana hak pamajikan ulah egois sebab naon Pak kunci rumah tangga nu karasa kukuring kuncina naon ge adalah rumah tangga amun rumah tangga ribut bae mah moal beres usaha ge kuring moal beres magaan santri moal beres naon moal beres tapi selalu islah indah eta lamun rumah tangga selalu beres langkah apapun bakal beres kunci nya arek mangkat gawe epul ribut jeung pamajikan kadang-kadang sabuka mau lieur bahasa si goblok cek boga motor nanggung saat bangsa jedog sia ye nya subhanallah karena gitu kudu selalu islah
Allah Akbar. Tangke mah babi ya. Sam babi mah mani mah babi ke babi andungi mah kosna. Walantas tatiu antagilu tu. Ieu mah nyandung mah. Kudu kapik jeung nerang mah. Walantas tatiu antagilu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana teh kemari? Ijma masbuk lakon falamma asbata akhbartu bima ra'aitu faqala la ru'yakum. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma asbahtu maka barang subuh-subuh kaula taitu dongkap kaulan nabiya ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Pabartu maka ngabarkeun kaula ka nabi bima kalawan perkara ayat anu ngimpi kaula. Pakola maka ngadaw nabi innaha satuan itu ngimpi laru ya yakin eta ngimpi anu bener. Insyaallah lamun ngarepkeun insyaallah kum ngadeg anjeun ma Bilalin serta Nabilah. Palki alaihi maka mendakan anjeun alika Bilal makana perkara waita ngimpi anjeun payu ajin bihi maka ajan itu Bilal bihi kalawan itu mah fa innahu maka satuhuna Bilal anda sotan eta leuwih bedas sautan suara namin katibatan anjeun pakum tu maka ngadeg kaula ma Bilalin serta Bilal pajaal tu maka ngajadikeun kaula alki mendakan kaula ka Bilal alaikana itu aja maksudna mendakan teh dibakeun payu anjinu maka ajan Bilal bi kalawan itu mah pasamia maka ngadenge jalika kan disebut Umar bin Khattab Umar bin Khattab bahwa hari itu Umar bin Khattab di baiti di mana itu Umar bin Khattab bahwa raja maka keluar itu Umar bin Khattab yajuru hal narik itu bin Umar bin Khattab ridau kana solendang wa yaqulu salam ngadaw itu Umar bin Khattab wallahi demi jad ba'ansan geus utus jad ka panjeun dilaki kalawan nabi ya Rasulullah. Hai Rasulullah laqad ra'aitu yakin teman-teman ngimpi kaula mislama karena umpamana perkara ro'an ngimpi itu Abdullahnya Burda. Faqala maka ngadaw sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahi alhamdu maka eta tetep milik Allah dipuji. Kila diucapkan ro'ah geus ngimpi kana ngimpi bid'atu sahabiyan bid'ata asyar sahabiyan belasan pirang-pirang sahabat jadi loba ngimpi. Wa qad yusannu sareng terkadang disunahkeun naon ajan digoiri sholati pikeun dian sholat kama kaya perkara biajanil umumi dina ajana bingung wasuruhi sareng kelengar wal ghadbani sareng ngambek waman sareng jalma sang goreng khulqihi akhlakna sejam khulqu naon akhlakna sejam min insanin di manusia au bahimatin atawa binatang
wa indal harib sareng dina nalika kadu kaburuan wa inda tugawil gailan sareng dina nalika ngasupan al gailanu naon jin kesurupan berarti ayat tamarodal jin tegasna datang anyarna jin wa naritu ajan wa iqamat sareng qomat fi ujunil maulud dina dua celina an lahir wa khalfal musafir sareng satu kangen musafir. Aduh ya Allah. Kamari saat anu ngimpi kamari teh. Apa ngimpi desa Abdullah nya. Abi Imal Ijmal masuk berarti Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid apa ketemu? Akhirnya geus ngimpi teh ya. Abdullah bin Zaid teh pul ngimpi ka pendak jeung nu mawa naon kamari? Mawa lonceng kan? Ya. Beja kakanya rasul-rasul penting ulang ngimpi cenah. Binaon dia? Ngimpi eta kapangijing mau lonceng terus ngajarkeun ajan ki Allahu Akbar wah beres. Teh rasul mah geus nyaon geus diwayuan. Cara ajan teh kitu. Ya. Terus ngimpi-ngimpi gitu ya dicaritakeun lah. Atayatun nabiya pahbatu ngabarkeun kaula ka rasul kana perkara anu kaula ngimpi. Maka ceuk kanjeng rasul eta teh ngimpi anu bener. Kamari teh nya. Maka lamun ngimpi kapangi jeung ulama jeung wali pelan bisa mere ijazah ka urang tulis amalkeun. Asbor kapangi jeung waliullah misalkeun jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kapangi misalkeun yo kitu Mang Din mere ijazah amalkeun. Jeung Kanjeng Nabi moal bisa komo deui lamun jelema ngimpi jeung Kanjeng Nabi eta pangkatan sahabat. Nah sebabna ari setan mah moal bisa niru-niru lupa Kanjeng Rasul. Jadi lamun bapak-bapak ngimpi jeung Kanjeng Nabi asli sahabat. Asbor pernah teu ngimpi jeung Kanjeng Nabi? Moal teh atuh kuring can pernah. Hah? Gitu. Nanti menang pakai ngabohong Pak. Ya, sebab eta mah sahabat sebab setan moal bisa niru-niru rupa Kanjeng Rasul moal. Gitu. Jeung para wali bisa terjadi gitu. Panggil jeung Imam Syafi'i gitu. Ya mengimpi kepanggil jeung tukang rongsok. Akhirnya para dulur sadayana Kanjeng Rasul kita mengimpi bener Abdullah itu geus ayeuna mah maneh ngadeg serta Bilal nya paal kiai tibakeun eta tibakeun bejakeun cara urang ka Bilal ngomongkeun ajarkeun ka Bilal kana naon-naon mah maneh anu ngimpi maka aja eta Bilal naon sebabna Bilal mah sorana bagus cara sia nya leuwih bagus leuwih hade tibatan anjeun nah Pakum tu Bilal kaulah ngajar serta Bilal karena kaulah ngajar ke Bilal ajarlah Bilal Sayyidina Umar madini yang ada ini rasanya ajar ke Umar bin Khattab keur di mana keluar gorengnya keluar sampingnya ditarik ya gitu wallahi bahasa bilhaq ya Rasulullah kau lagi ngimpi eta modal ngimpi kos kitu takeur peuting ngimpi jadi ngimpi orang sini nomor ngimpi eta manusia kapilaku itu sahabat itu Abdullah maka cekanjeng Rasul palillahil hamdu maka eta tetap milik Allah ari puji nya loba umat belasan sahabat ngimpi kitu Rasulnya nya belasan berarti lain doa numpun ngomong ieu berarti guys diumumkan kuring ngimpi Rasul gitu kuring ieu berarti lain seurang maka ieu bisa diambil kesimpulan lamun aya ngimpi sarua misalkan cijerai arek ambles nu ngimpina leuwih ti 3 ieu bisa kajadian moal ngimpi cijerai sarua we ngimpina anu cijerai arek kadatangan wali misalkan nya
jujur aya rek kadadangan Jokowi. Ya, lamun baladur saya geus leuwih ti 3 ngimpina baladur sadayana, maka eta sok bener. Ya, maka cek Kanjeng Rasul teh ye kila wa ahabin atu asar sahabiyahan loba umat ngimpi bahkan belasan sahabat gitu ya. Nah itulah baladur sadayana asbab wurudna ayana adzan. Jadi lain tina ngimpi ya, sebab agama mah lain tina ngimpi. Jadi Rasul ge memehna sebenarnya geus meunang wahyu. Besi pajar eta ajan teh ajaran tina ngimpingan diperkuat ku ngimpi sahabat pentak Rasul nyahun ke kitu. Para hadirin sadayana. Mandi dia aya baladur sadayana wa qad yusannu al-adzan disunahkeun naon adzan di luar salat. Seperti keur bararingung ye adzan we. Keur bararingung adzan we. Mana launan pakai speaker bah. Launan atuh epo bararingung ya teu beureuh duit kumaha mas bu. Nya kiamat ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kitu pamer. Lamun ayeuna nu ngaharutak can mayar Allahu akbar. Coba wajikan aja naon Pak cedok sia. Moal nyaho sia mah. Keur bararingung aja. Resepnya wasuru kalenger aya jelema kalenger ajanan we. Ujug-ujug nyaho teh nu kalenger. Nya kalenger ya. Nu kalenger, ujug-ujug kalenger. Sok aya teh budak leutik kalenger ya kan? Ya, mewek ngadu dieu bodas naon boa asurupan lain eta lain kan. Ajanan horeng ustad wo eta. Mewek bae. Saya dicegerkeun ada. Allahu akbar Allahu akbar. Eureun. Rek pae. Lobdas deui kan. Wal ghadban aya jelema ngambek atau urang keur ngambek. Ajan. Aya jelema goreng anak semigdan ajanan kalau diajaran eta semigdan. Ya balang belum mah sih. Kudu diajanan ya. Si Ajep ajanan, loba diajanan tah. Ceuli katuhu. Mana nu badung-badung ajanan we geus. Ilmu ki orang luar biasa ya nya. Aduh ya Allah, wa ma sa'alukum min insanin aw bahimatin atawa binatang hese ditaklukeun ajanan. Nah, naon teh mapal bae mapal. Asli kita ngamuk bae teh binatang ajaran teh. Serem jadi nya omongan ya. Wa indal hari aya sunu gede kauruan ajan. Lain ulah di banjir berarti ajan kabeh. Nu ngabajur eueuh pe atuh. Ya mate. Ya, pada nu saurang ajan, saurang nyokot cai pe. Nya ajan tuh ari orang saudara me pe. Pada dosa ulang kabeh. Wa inda gaulil gairan didadarika ayeuna datang anyar jin paladur sadayana kasurupan mah nya ajana tah di tengahna ieu paedatun wa mimma jaroba li harkul jin ayu ajana fi ujunil masbuh sab'an. Oh jadi ajana ustaz buat 7 kali ieu lamun hese cager mah baca Fatihah 7 tah kamari ustaz buat minta jang mubarak kasurupan ieu baca Fatihah 7 Falaq Binas 7 Falaq Binas Fatihah 7 Falaq Binas hiji ayat kursi hiji wasamai wat thariq hiji akhir surat Al-Asr dimulai lau anjalna hadil Quran sadawata ila akhirnya tung akhir surat As-Saffat ya gitu. Tah eta jang jampe kasurupan. Mimiti ajanan adalah harak bacakeun eta. Dina ianah ya, ianah 230. Jampe jam jelema kasurupan.
Ajanana lah konsepna ayu ajinu pi ujunil masru anu kelengar ya termasuk anu gaelan peladur sadaya. Nah sebabna di anna syaitana ijasami al ajan adbaro, ternyata setan lamun ngadeng ajan mampet setan. Enggak saya menyamuk emo. Kalau di dia pun belum ngaji sepul, aduh rugi situ ngaji pun. Wal iqamat wal iqamat jeung ajan jeung qomat eta sunah deui para dosa deui. Bi ujunal maulid dina dua cedi anu lain. Ya mah biasa nya urang. Ceuri katu ajan, ceuri kanca qomat. Karena wahal pa musafir tukangan jelema anu leulempangeun. Sebenarnya urang mah garibna nu arek mangkat haji jeung umroh hungkul ya. Padahal musafir bebas. Kan ulah timbang musafir ka wates aja. Dak ajanan aing dak tukangan. Mana arek ka wates. Cigudeg ajanan tukangna cenah. Ya. Yakin berarti perjalanan kudu perjalanan rada jauh lah. Baik karena Cigudeg mah tuh. Yang besi arek wae kitu kuna naon daripada ribut lah. Aing mah hayang di ajanan wae. Tukanganna urang ajanan. Umroh, emang sunnah itu. Umroh, haji, termasuk arek jarah itu sebenarnya arek jarah ke Jawa gitu. Ajanan, ya. Orang apa arek haji arek umroh bukan? Jadi batapannya adalah musafir. Ubahnya, yusanu Allah wal